Kebayang bae rupa manehna, kebayang bae deret manehna, najan loba anu ngaromongkeun pacar cenah nanaonan. Hate asa beuki panasaran hayang geura babareng. Kebayang bae rupa manehna, kebayang bae deret manehna, sok sanajan loba anu ningsieuna. Assalamualaikum Ibu. Mangsa bodoh teu hayang nyaho, hate leutik Rawateun ieu suasanana. Mangsa bodoh tapi bikin barusan paham ya tadi untuk ngalian dia tinggal lihat gunung dia lah anu iya dah anu iya terus kita penasaran yang ngali sakit gitu tinggal di sana kali jadi hoyong apa tadi bisa ngajodoh. Aduh mana gunung ini Kanaga. Gunung Kanaga. Kebayang bae rupa manehna,
Dua orang. Ya, 15 orang. Maaf, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Iwan Petualang Channel. Kali ini saya berada di Kampung Buta, teman-teman. Kalau mau ke tangga kuning, tangga biru, tangga kuning kemana? Tangga kuning yang lurus 620, kalau yang tangga biru yang ke kiri 510. Tapi tujuan sama ke Kawah juga. Kawah juga. Iya, tentunya yang berbeda. Nah, ada itu apa namanya curug biru di kiri ada. Oh, curug itu yang dekat yang kiri. Habis. Jadi tempat camping? Ya. Para pengunjung? Ya. Sekolah bisa ya, keren bisa. Oh, camping biasanya untuk ketertiban berapa? Tarifnya di situ ada. Pak makan Pak, mari Pak. Apa?
bakal datang. Kurang papak, kurang sewang-sewangan. Layung langit, bibit